kuburan diwakafkeun jadi kuburan geus jadi lahan kuburan geus lain nu urang eta teh nu Allah teu meunang dijual belikeun lantaran geus eueuh nu boga hajuk lurah ngajual tinggal tunggu tanggal mainnya saja pokoknya tinggal deulekeun we mun teu galedeg ka nyamber ka nyana mushola masjid geus diwakafkeun ka Gusti Allah nu Allah eueuh nu boga teh urang mah sakadar wajib ngurusan jeung make nu boga nama nu Allah geus nalika aya masjid dijual kuari mah ku sekdesna lah kerjasama jeung kepala desana atawa jeung nu boga rasa incu tina akina nu ngawakafkeun atuh geus antepkeun dilarang geus urang ngajunyana terus bae deulekeun moal kebel deui mun teu aya oray taneuh nyamber oray belang mun teu oray belang eta tadi galedeg cing jelegeg jadi ku Allah langsung sebab Allah nu bogana ji cek Allah nu aing dijual belikeun teu bebeja ka aing sia komisina mana ieu cek aing adakah kiriman galedeg bae ku aing geus janu aing ieu sapira sia lah sapira lurah satai kuku ge henteu ku aing